Punten pasapnya. Naon. Balik. Sesa naon lu? Seguru. Pasep hade-hade we ieu nuju kuburan ieu pasep. Wah, loba ieu mah bonteng aya, cau. Komplit ya di mah urang mah enak keur majehna resep hayang cicing di saung lah. Hade-hade wae pasep. Naon sia rek-redek papaing deui. Udah Nil. Beres ngomong geus datang ngaledek. Sia naon atuh jelema datang jo kitu. Bisi ngaledek, Pak. Moal bener, Pak. Lain waktu lah batur ngobrol ke serius dan nya kitu aya nu ngaledek aja dong ieu mah. Cicing, Pak, ieu urusan rungkuk, Pak. Lamun Bapak diledek. Ada jeder. Aing. Halus kitu teh halus. Tapi ulah kitu-kitu teuing siapa teh. Siap. Abi ka kebon heula, Pak. Oh, sarua jeung aing erek ke kebon. Bang Sep. Naon? Hari anak anjing naon ngaran? Juga kebolon wae nya kicik sia atuh. Kok atunya nanya we, hari anak Najapati? Ih, Apalan we. nyaho atuh. Hari anak Bancet? Buyur. Ih, nyalain atuh. Ya, sia masuk ke mana kerap batur teh atuh nonton mesti disalahkeun sia nyaho pan anak bancet mah buyur mana. Da emang lain atuh, lain buyur. Naon atuh? Tinggal atuh pan kurang kali didinya siga muning. Naon sia aing mah lain muning. Naon? Kudanil, aing mah kudanil kade. Muning gitu. Berarti Itu banget teh juga muning gitu. berarti anak Bancet teh kudanil. Muning jadi kaing setan. Anjir. Be, halus buk maneh we warna naon eta? Koneng dong. Dari ieu warna naon ieu mun kieu atuh. Urang mah sesa si Abe, dam maneh. Palingan atuh. Oh, dalam sesa. Naon? Sesa ieu mah. Sesa naon lu? Seguru. Ka mana maneh? Rek katong Pasep. Oh, sok. Punten pasapnya. Naonan sia atuh. Jalan salaga-lega sia teh. Punten, Pak, abi tos punten. Mereka tonggo. Ke kadinya we atuh bongna punten jol ka dieu atuh. Males panas Pasep itu mah. Lieur sirah. Ya mangga Pasep. Agama naon kitu nya. Ya cewek gampil cekakan Abi tinggal ngobrol Abi nanaon ge kuat atuh aya obrolan lamun santak ya Sawawu euy ieu mah. Siga vokalis walinya. budaya obrolan heula jeung istri Ah, heueuh bener ieu mah vokalis wali. lain Vokalis wali sok nu nyanyi heula yang ngadenge eta anu nyanyina teh. Oh, dia sok nyanyikan ajaran. So, Abi nya Apa salah? nyanyi lain salah dawuh teh boga salah nyanyi. Aku tak ingin kau menangis. Saha nu ceurik teh ceurik. Nyanyi. Saha nu Tuh pada ceurik. teh nyanyi atuh ah. Teu kitu nyanyina oge. Mah bae. Eta rek ka mana? Ini deui urang konser. Cek awe deh. Cek awe. Ah, cek awe ah. Naon ari sia sik kawi. Cek awe. Balik atuh jadi kenek. Dam. Naon Aing mah sia bi aing rek nyem gegep aing. Nginjem gegep atuh pan urang lagi di dieu. Pan ngahaja aing cek pamajikan sia di kebon. Nyem gegep rek muka paku aing teh. Heuh nya muncul urang matunguan antosan di bumi dangke ge abi bakal uwih. Lila lah maneh mah loba ulin kieu di Jabarek kebon. naon nginjem gegep ka urang eta boga atuh gegep tah. Sia anjing. Ieu mah lain gegep Asia. Nya naon? Capitan kepiting. Setan sia. Pasep nih sejuk di dieu mah nya. Nyawa di kampung mah tinggal ya aduh angin sepoi-sepoi. Di kota mah begitu heok tuh jol bau kocok we aing ciga Lain Pasep. Ngali ieu mah jalan mah lurus Pasep ngali. Pasep teu kabita. Naon oge jalan mah mun jalan lurus eta berarti alus kahirupan bakal alus. Coba ngali Pasep ieu sarote jeung jalan. Si anjing. Itu Pasep tah rada kitu salit. Ya sia Jumri. Walaupun suku aing bengkok tapi hate mah aing mah lempeng sia. Emang saria solid hati. Sia dukungan aku blau dia ngajak wae. Urus ya. Alhamdulillah. Sere kamarana sih itu. Hah? Teh kamarana. Ieu ngantar ka dokter ieu nyeri huntu cenah karunya. Oh. Nah, atuh nyeri huntu mah ke jeung kudu ka dokter segala rupa sia teh. Ku aing rawas cenah. Tuh. Ya, cicing. Tah. Nah. Sok.
Kesal aku. Ye, sia teh itu ubar mujarab bekejeng sok aing mah tara nyirakakeun sok ku daripada ka dokter mana sabarahaeun. Lamun ka dokter pasti beak karek 500.000-an mah. Oh gitu. Oh. Sok. Bener percaya teman nih? Saya sok. Oh, sok. Kakadek jeung hatena ye. Jeung hatena Sok. ieu sarua. Eta Kemana? kelak lah moal naon ieu? Ya mau aja teh. Sok. Wah. Siapnya? Ieu Bismillah. baturan urang kadang moal. Cicing sia dongkuk sia teh ngomong head cicing. Oh. Anjing, tuh cek aing ge.